Munggahan tradisi mapag Ramadan di Tatar Sunda. Waktu asa nyerelek teu karaos Sa'ban tos ampir seep. Hartosna sababaraha dinten deui majeng kana sasih Ramadan, sasih anu pinuh ku barokah. Sasih di mana umat Islam ngalaksanakeun kewajiban saum salami sabulan campleng. Setiap muslim bakal ngarasa bagja mapag kasumpinganana. Dina mapag Ramadan, Kangjeng Rasul nganjurkeun ka umatna kanggo nyeueurkeun saum sunat, nyeueurkeun ngadua oge sukacita pinuh ku sumanget dina mapagna. Di lingkungan masyarakat Sunda mah ngabageakeun sumpingna Ramadan teh disebat munggahan. Eta teh kawit nama tina kecap unggah hartosna naik. Maksadna naik kana bulan anu suci, janten naik darajat ku pribadi anu langkung sae. Sok aya oge anu nyebat papajar. Biasana dilakukeunana saminggu sateuacana atanapi paling elat sadinten atanapi 2 dinten sateuacan Ramadan. Dupi kagiatanana mah rupi-rupi bervariasi nya diantawisna aya ngumpul ngariung sadulur-dulur dina raraga ngaraketkeun silaturahmi. Tempat nama biasana di tempat bumi anu disepuhkeun, biasana oge sok bari bebekelan tuangeun atanapi masak liliwetan teras weh tos kitu mah botram tuang sasarengan bala kecerakan. Aya oge anu ngahaja ngadon tempat nate di sawah atanapi di kebon dina saungna ngadon botram nate atanapi ngajugjug tempat wisata. Satu tasna tuang leueut teras ngobrol dibarungku sempal guyon silih gonjak namihan akrab. Tos kitu mah dipungkas weh ku silih duakeun, silih lubarkeun tina sagala dosa sareng kalepatan supaya nalika ngalaksanakeun ibadah saum ngaraos hampang tur tenang. Salian ti eta aya oge ziarah kubur anu tara kalangkung teh ka kuburan sepuh-sepuh sareng saderek. Biasana pikeun ngadungakeun aranjeunna supaya ditampi iman Islamna, dihapunten sagala dosa sareng kalepatanana oge dilapangkeun, dicaangkeun di alam kuburna. Samentawis ari di lembur simkuring mah dina mapag Ramadan teh rupina hampir sami sareng di lembur-lembur anu sanes. Sadayana masyarakat atanapi warga antusias sareng sumanget ngalaksanakeun kagiatan bebersih eta diutamikeun, ngahaja nyengsarkeun waktu tina sagala rupi karepotan-karepotan pikeun meresihan sareng memeres bumi katut buruanana. Tiwit sasapu ngepel meresihan lalangit, ngelapan kaca-kaca, punitur, paparabotan, nyeseuh sajadah, mukena kanggo nyiapkeun salat taraweh. Hordeng, pokona mah sadayana hoyong bararesih sareng rarapih. Teu bina bae siga anu bade kasumpingan tamu agung. Atuh masjid-masjid oge teu kalangkung disiapkeun kanggo kagiatan tarawehan, dibersihan, diseungitan ku parfum, sajadah sareng karpet ngagelar, kenging nyeuseuk, kenging nyikat, gordeng-gordeng, layar, hijab teu kakantun. Mikrofon sareng alat anu sanesna tos diroris supaya nalika dianggo teh sorakna mencrang. Papan pengumuman tos rimbil
ditempelan ku selebaran kayaning jadwal waktu salat, taraweh, sahur, sareng buka. Aya jadwal khotib Jumat, kultum, imam taraweh, sareng iftar saum, tadarusan, sareng jadwal kajian-kajian ilmu sanesna anu kacida padetna hampir unggal dinten diayakeunana. Lajeng buruan masjid oge teu hilap dikoredan, dibersihan, disapuan. Ayeuna mah asa karaos langkung lalega sareng raresik matak samamanget pisan sareng khusyuk dina ibadahna. Biasana anu midamelna teh jamaah pameget. Atuh kaum istina kabagean nyayogikeun konsumsina. Eta sadayana dilaksanakeun kalayan ikhlas tanpa pamrih. Di kalangan pamerintahan oge sami sarumanget pisan Pak RT, Pak RW ngumumkeun umajaka sadayana warga di lingkunganana dina mapag Ramadan teh pikeun kerja bakti gotong royong sabilulungan nyandak pakarang masing-masing kanggo beberesih di lembur. Umpamana nutuhan tatangkalan anu ngaroyom supaya henteu hararieum cakuem teuing. Ngored oge maculan jukut-jukut sareng tatangkalan anu ngajala lembrung. Mapasan regang-regang supaya caraang sapanjang jalan desa sareng gang-gang. Solokan-solokan sareng kamalir-kamalir dikedukan runtahna dikumpulkeun teras diduruk. Atuh haseupna ngelun mulek ngabungbung kaluhur. Tapi suasana lembur karaos hegar matak pikabetaheun. Munggahan dina raga mapag Ramadan bulan suci mangrupi tradisi anu masih dipupusti dugi kakiwari.